Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng hianat ngaduka berat bagian ka-11. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco oge ngomen ngalaik sareng ngabagikeun dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan sadayana sing janten amal kasayan sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sumuhun eta sieun teu sami dina soal purunyusna. Duka di dieu mah tara purunyus manasina kaum pria sok kekereuweut. Moal nya kekereuweut sosoranganan geuning surki pangarang teh mah meureun we di dinya keukeuh keudeuh ari embung abdi palai. Palebah dinya namahnan lamun sagahade diintip-intip mah si horeng tujuan jeung kahoyong teh antawis pria sareng wanita. Sami-sami mung diemut kadinya nama masih keneh ageng kahoyong wanita batan pria mah mung bentenna teh ari pria mah dina aya kahoyong atanapi aya maksad teh sok rajeun blak-blakan tara dikemu dina emutan sedengkeun wanita mah sakadar ngageremot dina batin anu mawi ageng keneh kahoyong wanita. Yey meuni gendreung teu aya di dieu mah dasar kekereuweut teh narah. Naha kangmu make kersa nyerangan abdi bongana aya basa batu turun kesik naik nyimasna ni purun kang muh daek manggih jalan komo mentas walor muhtar nyarita kitu teh make ditungtungan ku seuri meuni nya kakak nya kitu deui nyimasna ni imut bari soca ngadelek. Kangmu nyimasna ni bari nikal-nikal tungtung samleh ka meja dibarengan ku panon neuteup kana beungeut muhtar. Sayaktosna anu mawi kangmu dibantun amangan teh taya sanes aya hiji hal tutungkusan kalbu anu baris diebrehkeun namung kitu ge nada dihapunten langkung ti payun gureh abdi anu saolah-olah baris ngaganggu kana kaayaan salira Kang Muhtar. Ku kituna kumaha kinten-kintenna moal bendu upami abdi sasanggem asal nu kahartos we ku akangna nan. Mulur Muhtar nyaritana mani tepat pisan najan nyaritana pondok ge. Sayaktosna dina salebet 2 sasih anu tos kalangkung dugi kadanget ieu abdi rumaos nyepeng poto Kang Muhtar nyeta paparieun ti tuang ibu. Saparantosna kitu kanggo batin abdi asa teu pararuguh teu sirikna unggal detik kabayangkeun malih ngarumaoskeun salebet didamel teh munggu emutan mah ka mana mendi. Rupina upami teras isin kuno janten kepala mah sigana bade ngabulang ge meuni hoream anu salajengna kanggo abdi ayeuna bade ngajukeun pertarosan ka salira Kang Muhtar. Kumaha perawasan Kang Muhtar dina wangkid ieu? Sinarang kumaha kabuktosanana upami aya jalmi boh di pihak istri atanapi di pihak pamegat anu patah hati. Nyimasna ni nyaritana jadi papanjangan ceuk sompral namah nyosok jero kalawan geus luas ngebrehkeun isi batinna anu pihartieuna namah boga tujuan terhadap kadiri Muhtar. Pikeun diri Muhtar dina sajongjongan telemek teu nyarek anggur melenguk tungkul teu beda buuk meunang mabuk sakadar panon kucap kicep bari beungeut semu beureum hate asa ratug teu puguh rasa.
Geus kitu red panon Muhtar netep kana banget nyimas nani anu katingali cipanonna ngayembeng siga nu manggih kasedih batin. Mun hade dijelaskeun mah nyimas nani teh siga keur aya dina kasepian. Nan sakumaha anu dilisankeun nembe ku nani kanggo Kang Muhtar tos tiasa nerka, tiasa ngabayangkeun anu hartosna nani teh nyimpen tujuan. Nan kanggo Kang Muhtar moal tiasa ngomentar deui kalayan moal ngorehkeun deui kana eusi batin nani. Jadi nanti kitu 1001 kata ku Kang Muhtar ditampi. Mung langkung ti payun kanggo Kang Muhtar bade tumaros ka salira nani. Upami tujuan eta ku Kang Muhtar ditampi kalayan dugi ka tercapaina. Nah kinten-kintena engke di akhir kemudian moal ngajantenkeun raos kaduhung. Margi tibatan teu diwakcakeun ti ayeuna kanggo Kang Muhtar teh kantenan saur pandangan batur mah kalobat jalmi ngartos, kalobat jalmi kaya, dumeh aya dina kungkungan jalmi berpangkat, jalmi menak, nyata tayalian aya di bapak sareng ibu camat pensiun anu hartosna akang teh dianggap putra anjeuna, padahal masalah mung sakadar anak kukutan. Da puguh kanggo akang mah nyimas nani kengeng disebatkeun jalmi hirup nunggelis tos teu indung teu bapa teu harta teu banda. Hirup akang aya nu ngarawatan ge tos pirang-pirang untung teu janten jalmi galandangan gular goler di emper toko sareng dina kolong jambatan. Katambih-tambih akang gaduh adik ngan hiji-hijina teh istri teu aya teu pupuguh di hiji leuweung. Waktos akang kapungkur sok ngalaan suluh kanggo icaleun. Upami teh mah nani ngahiji sareng akang nubatan hirup akang sakieu liuk eueuh ragap teu aya sigana teh tebih pisan kana babandingan. Saur paripaosna teh mah pacikrak ngalawan merak cecendet mandekiara sumur katuluban nyiru. Anu hartosna kanggo akang terhadap kasalira nani teh asa jauh tanah ka langit. Lain babad lain tanding dipandang harta banda teu gaduh, dipandang harti da puguh teu bodo-bodo acan. Sedengkeun kanggo nani mah tos kantenan ibu rama kagungan, harta banda aya, harti tos sayagi kalayan aya dina tahapan jalmi berbudi. Tur awan-awana ge selaku jiwa pendidik ceuk Muhtar nyaritana teh dibarengan ku cipanon ngembeng. Boga rasa sedih kudua ku tilu mikirkeun nasib hirupna anu dasarna boga rasa nalipak maneh. Kang Muhtar, puntennya sanes abdi megat motong anu sakumaha disanggemkeun bieu ku abdi kahartos kalayan katampi pisan. Mung dina soal kasauran nyebatkeun jalmi taya kagaduh anu hartosna Kang Muhtar teh tos ngarumaoskeun jalmi sisip harti tuna basa teu harta teu banda. Perkawis dina urusan harta banda ku abdi mah dianggap sipil. Margi tujuan abdi hoyong berumah tangga teh sanes ditujukeun kana dasarnya lindung kana haliah dunya. Upami kedah disanggemkeun mah pendirian abdi terhadap Kakang Muhtar teh suka keneh pegat lahir manan kudu pegat batin. Kitu jeung kekecapanana nyimas nani anu hartina bener-bener ngabogaan tujuan hayang berumah tangga jeung Muhtar. Anu satuluyna batin Muhtar kontan harita keneh ngarasa ngaleket teuy. Laas ku basa-basana nyimas nani tur make jeung boga rasa malik kuatir dumeh ketingali cipanon nyimas nani murubut rag-ragan. Nan atosnan tong nganggo nangis sagala. Insyaallah tidanget ieu Kang Muhtar berjanji moal bade incah balilahan tina tali raga katineung. Mung sakedi kanggo Kang Muhtar gaduh kapanasaran ngajukeun usulan kitu ge manawi katampi sareng kahartos ku nani. Taya sanes mugi nani sing sabar ulah wakahoyong gurung gusuh kapetik hasilna ka ala buahna. Margi kahiji teu acan sasanggem ka apa sareng ka ibu, kalihna teh eta gaduh kawajiban nyata kudu menempuh pendidikan manawi diparengkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Tetebihan hoyong tiasa petepang heula sareng pun adi. Perkawis abdi ge kangmu sami-sami kitu soteh sanes hoyong enggal-enggal hidup bahagia dina rumah tangga.
kalih tidinya kanggo diri abdi ge sami-sami ngaragragkeun sumpah moal bade ngijing sila bengkok nyembah. Tetep nu bakal janten panutan lahir abdi teh Kang Muhtar nyalira. Sanggeus pada puas ngebrehkeun isi batin masing-masing dina sawatara menit. Eta dua japati sajodo teh teu lemek teu nyarek bibir pada baralem kantun angan ratug lir nu tutunggulan dibarengan ku rasa asa kumalayang ngangkang teu puguh nyangsang mun keur sarete mah moal henteu rasana asa aya dina pangimpian. Dasar Ki Pangarang mah rada bangor teu pupuguh japati sajodo keur ngadonari isteh hayo make diintip ti pasir atuh mani atra ningali kalebak kana patempatan nu keur dipake dari ku japati sajodo. Taya lian Muhtar jeung Nyimas Nani anu keur pada ngagambarkeun rasa kanugrahaan silih intip rasa ati nimu tutungkusan kalbo atra ebreh rasa hate diuk dina handapeun tangkal caringin sisi situ siganu tumaninah nakara mun geus teh mah ngalaman asa cicing di sawaraga. Disangka kitu sotenan dumeh eta japati sajodo babakuna japati anu bikang make lundah lendeh. Taya lian Nyimas Nani pipi lemes tur tiis antel kana dada Muhtar asa nambahan seger keur mah di eta tempat teh hawana tiis nakara. Rambut nu geulis diriaban paburisat abut-abutan kusut tepuguh urus tapi kusutna teh lain kusut ku jalan purunyos ngan ieu mah kusut ku kasirig angin leutik ngadalingding nambahan sarining ati nu geulis loba nu kairut ku imut mojang ti Garut bisa ngubaran kanu keur camerut buktina Muhtar jadi kapincut. Alhamdulillahirabbil alamin. Tekaraosnan atos asa deui geuning abong kana betah teuing di dunya. Sumuhun Kangmu ari sayaktos nama sanes betah di dunya mung betah di daerah Cipanas waler Nyimas Nani bari ngorejat nangtung. Badawih wae nan Muhtar bari nangtung deui. Har ari Kang Muhtar atuh kantenan we bade wangsul mah mangga we Kang Muhtar mah bade kulem di dieu. Nya ari teu lebar onaman Kang Muhtar dicerocoan ku reungit mending dicecoan ku reungit nu geulis. Kangmu ceuk Nyimas Nani bari ngabedol deui leungeun Muhtar ari wangsul hoyong mung betah keneh ketah. Har asa ku teu paruguh ari Nani tadi ngajakan uih ari ayeuna keheulaan puguh ge teu kaop dirarasakeun jeung teu kaop aya pangabetah ari kanggo Kang Emuh mah bade sakedap deui mangga bade dua kedap deui teu janten pamenganana dalah bade sapapanjangna ge di dieu mangga teh teuing. Kang Emuh mah teu weleh nganteur kana kahoyong Nani. Teu sangke Kang Muhtar gaduh emutan solider kitu ulah Nyimas Nani bari imut. Ih nan pan tadi ge urang hirup di dunya teh kudu silih anteur silih asah silih asih turut silih asuh kudu mere kanu daek kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah jeung nganteur kanu keung ngan dina pelebah dinyana kudu pada ngartos ceuk basa zaman kamari ieu teh mah TST nya ge abdi mah budak kamari ieu tur selaku pendidik ceuk nu sanes mah namung dina kalimat TST sama sakali teu acan ngartos upami teu lepatnan hartosna TST teh tahu sama tahu muncul urang mah silih kanyahokeun silih kanyahoankeun. Kutan ari panyanten abdi TST teh titip salam ti eta ceuk Nyimas Nani nyaritana kitu teh bari curug nunjuk kana dada Muhtar disusul ku sinar panon nyorot kana panon Muhtar anu harita keur mageuhkeun paneuteup kana beungeut Nyimas Nani. Ku ayana sinar panon Nyimas Nani nyorot kana panon Muhtar timbul batin asa pating hareab dibarung ku jajantung ranyod awak asa pating hareab teu puguh rarasaan meunang sawatara menit antara Muhtar jeung Nyimas Nani teu aya nu cumarita bibir baralem panon pating karicep anu katingali iwal dada masing-masing deg-degan renghap rasa sumarambah.
Tapi kituna teh teu sakumaha lila kaburu nyimas nani ngalias kagigir tuluy sirahna melenguk tungkul nu teu kungsi samenit. Teu pupuguh cipanon pating karecelak ragragan, teu beda ti cai halimun nu nyangsang dina dangdaunan marurag kaoyageun ku angin leutik ngahiliwir. Nambahan seger tur tiis asa mepes kana seuneu birahi eta dua japati sajodo. Sigana lamun teu kaburu kapepes ku tiisna angin leutik ngadalingding kana tangtu seuneu birahi teh ngabakar, nimbulkeun hate jadi panas sotenan lain panas hate ambak atawa nafsu. Aya tinang tu timbul nafsu ombak birahi ngabuntang banting, akhirna mata kerem kalebuh dina sagara birahi. Buktina nyimas nani lamun Muhtar teu kaburu miceun beungeut mah sigana di dinya leungit sora timbul rumenghap ambekan. Nan kunaon teu pupuguh make kaluar Cisoca aya nu karaos. Nyimas nani ngawalerna sakadar ku gogodeg bari ngegelan bibir sorangan anu katingalina bibir nyimas nani asa beuki eceuy nambahan sari nu geulis najan harita manehna keur ngaragragkeun cipanon taya kendatna. Kira wanci setengah 5 pada asar Muhtar geus baliknya kitu deui nyimas nani ge harita tuluy kebat mulih ka bumina anu teu kantos sindang heula ka bumina bapa camat pensiun kulantaran nyaurkeun tos sonten teuing. Barang bray panto dibuka ku Muhtar nyampak ibu camat pensiun nuju ngawarangkong di pertengahan sareng hiji tamu pamegat terkenal. Mani ngamplang arulin temu ari nyimas nani geus balik, sur ibu camat pensiun bari ngareret ka Muhtar anu kakaramukakeun panto hareup. Muhun Bu, nani mah teras mulih wae da diajakan sindang ge teu keresaeun. Margi tos sonten teuing saurna. Dupi apa teh can mulih Bu? Ngulur Muhtar anu satuluyna nanyakeun bapa camat pensiun. Anu matak can balik keneh, ieu ge Mas Lurah ngantos-ngantos wae ti bada lohor. Bade aya kaperyogian saurna ka apa teh nepangkeun mu ka Mas Lurah. Sur ibu camat pensiun nitah nepangkeun ka Muhtar anu harita keneh ge Muhtar nyolongkrong ngajak sasalaman ka eta semah. Rupina aya kaperyogian anu sanesna panginten Bu. Ceuk semah anu disebut ku ibu camat pensiun eta semah teh Mas Lurah teh. Duka atuh Mas Lurah. Danya kitu kata apa nama aritos mimiosan teh sok ngampleng dasar tukang elodan. Sanesku kitu panginten Bu. Rupina mah bapa camat nu enggal kalaresan teu kasondong nya diantos panginten ku bapa. Muhtar bari ngojengkang asup ka kamarna anu maksudna dek cucul-cucul disalin kalawan ngalaan sapatu. Geus kitu kaluar deui dek diuk nyang hareupan semah sareng ibu camat pensiun ngariung caralik di patengahan. Kahayang teh lamun nya teu aya bapa camatna nu enggal matak naon mulih heula gampil engke diteang deui. Teu kitu isukan da aya keneh poe eta meureunmu geus datang deui panyakitna. Kasawat naon kitu gan? Tanya semah bangun nu heran. Biasa we Mas Lurah panyakit aki-aki beberenyen. Abong kena aya basa zaman kamajuan. Ular ibu camat pensiun bari mesem nya kitu deui semah teh milu seuri samalah Muhtar mah ngadenge kasauran kitu ti ibu camat teh. Make rada ngalius di barengan biwir mesem kulantaran boga rasa era sorangan ngilungan tina kaayaan bapa camat pensiun. Sawios atuh gan bade permios wae gampil enjing rupina abdi ngadaos deui. Margi diantos mah bilih teterasan sinarang bilih kasontenan teuing di jalanna. Mung wiat sangem wae ka juragan pamegat saurkeun aya abdi wae ti Cijapati. Ari saena mah Mas Lurah ngintunan serat wae atuh supados engke ku apana diperiyogikeun sinarang supados aya kapercantenan. Kitu sae atuh gan. Mung bade ngarewong kertasna sakedik sareng sakantenan bade nambut patlotna sakedap kalaresan abdi hilap teu barang bantun. Cing neangan kertas kosongmu sugan aya saeutik mah bari sakalian papari nambut pulpena.
Mangga ulur Muhtar bari ngojeng kang asup ka kamarna anu teu lila geus kaluar deui kalawan mawa kertas tulis salambar song dibikeun ka eta semah jeung pulpena. Geus kitu eta semah teh tret nulis nyieun surat kerep ka Bapak Camat pensiun anu teu kungsi 5 menit geus anggeus kalawan geus dipasihkeun ka Ibu Camat. Gan bade permios wae atuh eta mah kitu we sanggemkeunana mah ka Juragan Pamegat. Insya Allah Mas Lurah, mangga sami-sami wilujeng ular Ibu Camat pensiun bari ngiringkeun eta semah nepi kana lawang panto. Geus kitu Ibu Camat kalebet deui bari nutupkeun panto. Mo ayeuna kieu nya Muhtar pek-pek gara dahar sanggeus dahar jeung Ibu urang kaditu. Kaditu ka mana, Bu? Tanya Muhtar bari ngaliuk tina lawang kamar anu maksudna tadina mah deuk nyimpen pulpen. Urang kaditu karanca bango kakai kalsum moal jauh ti sangkaan tangtu apa kaditu. Beda kana rasana pikiran Ibu ge hate teu gareunah jeung pating sarblak kieu. Sok-sok kaditu geura dahar heula mengpeung berang keneh. Sur Ibu Camat pensiun bari ngaleos ka pengker anu maksana bade ka Jamban. Dina sajeroning Ibu Camat pensiun nuju di Jamban, Muhtar ngadon ngahulang bari diuk dina dipan di kamarna. Anu tayalian kituna teh ngarasa bingung sok sieun nya ceuk pikirna Bapak Camat pensiun nyampak aya di kai kalasum. Sedengkeun Bapak Camat pensiun teh laras pisan sasauranana ka Muhtar tadi isuk-isuk bade karanca bango nyata kanu katelah kai kalasum teh. Pikiran Muhtar dina waktu harita asa tagiwur tepuguh cek pikirna digugu kumaha teu digugu sieun diambek ku Ibu Camat pensiun. Ari digugu ku aing sok sieun nyampak aya di ditu kana tangtu aing meunang pangetrok ti ditu ti dieu. Mo suruh Ibu Camat pensiun ngagentraan. Ku ayana panyaur kitu ti Ibu Camat pensiun Muhtar mani ngarenjag dah puguh di henteu-henteu geker anteng ngalamun mikiran tina kasieun. Bade naon, Bu? Muhtar nanya bari norojol ti kamar dibarengan ku hulu angan ratu. Dahar tengges? Teu acan, Bu. Sawios engke wae bada wangsul ti ditu. Kaleresan teu acan hoyong nada. Kajeun ari moal dahar heula mah. Pek-pek atuh geura di baju deui. Bisi kaburu burit. Suri Ibu Camat pensiun bari lebet ka kamarna. Lajang nyandak angguan tina lomari. Nya kitu deui Muhtar rap disalin ku baju tadi. Urut arulin jeung nyimas nani ka Cipanas Tarogong. Geus kitu top kana sapatu tuluy dibawa keluar gek diuk dina kursi bari ngelapan sapatu kulamak geus butut. Aya wae sesekelan teh ceuk geuntes hate Muhtar siga nu ngarasa aral diajakan ku Ibu Camat teh. Tina kah ular lanjangna norojol ti dapur ka patengahan. Bade naon kan? Oh eta tong ka mamana urang dek aya perlu heula jeung Muhtar bisi Juragan Pamegat sumping mah bejakeun ku maneh urang jeung Muhtar nuju ka nyimas nani wae kitunya aya kaperyogian. Sur Ibu Camat pensiun bari kaluar ti kamar kalayan atau sagedang dosku anggoan bersih. Mangga kan dupi aden moal tuang heula. Moal tina engke wae balik ti ditu ular Muhtar reketek nalikeun tali sapatu. Ari maneh kunaon tina bet netep wae ka urang kelas nu anyar pinanggih. Sur Ibu Camat pensiun anu harita mentena nuju ngaratakeun pupur dina damisna payuneun kaca eunteng lomari disarengan nganggo ngaliuk heula ka tukang ningal kalanjangna anu nuju netep kana salirana Ibu Camat pensiun. Eta gan sok kabita abi malah ningal Juragan Dangdos meuni siga anom deui ceuk lanjangna bari alangah elenge. Wah ngocok maneh ka urang sakieu geus kulit kenyot teh bari nage teu boga receh keur upah mujina tina. Teu sawios artos lambaran ge gan da moal alim pami teu aya receh mah nyata guntinganeun. Ibu Camat imut mani ngagelenyo. Ari ku kitu teh mah anu sakumaha disebutkeun bieu ku lanjangna lamun seug hade ditelek-telek mah memang jeung sanyana. Salirana Ibu Camat pensiun teh anu sakitu bang-bangna angkeng rada lengkeh imbit dempok diola pakulitan koneng omyang diwuwuh tiasa barang anggo
anu hartina ibu camat pensiun nganggo sinjang tina hidangan kembang babaleg bagan arageng dikabayana tina kain brokat baheula warna kayas meni saru jeung kulit salira kawai bodas meni ngalangkang. Atuh dina sanggulna masih keneh sanggul kabaheulaan asli sanggul cioda meni ngagulimeng buleud kalayan nganggo di selapan cucuk konde kembang malati anu gagangna tina suasa. Namun hade dibandingkeun mah tina soal sanggul baheula jeung sanggul nu ayeuna lain mujikeun ka ibu camat pensiun ngan asana teh jara rawuhna keur nyage ku zaman ayeuna rea wanita make sanggul model satelit anu kurang-kurangna bisa makena mah kana eta disebut sanggul satelit teh mata kawiwirangan dina geus muragna ti gogorolong teu beda ti gigilindingan paragi barudak arulin. Mo hayo kadenya tina ulah ka mamana jeung kadede hayam bisi poho teu kaampihkeun manggagan walar lanjangna bari nuturkeun tukangan ibu camat pensiun nepi ka lawang panto. Satungtung ibu camat masih keneh katingali mah lanjangna masih keneh ngajanteng dina lawang bari alangah elengeh sirah lunggak-linggak naksir kanu jadi dununganana angkat meni matak pikabitaeun nakara meni jeung andalam ni imbitna meni ngagiplek karembong sutra palangi nyampai dina tak-takna ririaban katepaku angin letik ngadalingding. Muncuk urang mah asa kurang kumaha tegap rupina ibu camat pensiun teh nya getos rada sepuh tapi ari geus dangdos mah ceuk sahawe yuswa ibu camat pensiun teh tos aya kana 47 taunna. Bubuhan atuh ari pelebah dinya mah aya kasebutna kolot baheula teu boleh beregegeh teu boleh berseka ongkohanan ninggang di jalmi berbudi tur aya dina tahapan menak katambih-tambih nuju anomna sering hiburan ngagerakkeun salira kalayan teu patos nguluwut. Teu kawas nu ayeuna boh lalaki boh awewe kakara umur nincak kana 30 tahun teh tampolana aya nu kurang ti sakitu geus maroyong kod siga nini-nini atawa siga aki-aki 7 mulut ceuk si kabayan teh amah. Keur mah kaayaan sagala teu boga atawa sagala kurang katambah-tambah ngalulungkut sore-sore lain ngadon gesat-gesut kacai atawa make pakaian nu bersih malah anggur camunun dina golodog batur bari sali siaran teu puguh uni. Malih kana urusan ibu camat pensiun anu geus menang taksiran ti lanjangna yen manehna teh asa kurang kumaha cukup. Tapi naon sababna timbul pertanyaan batin bapak camat pensiun anu kengeng disebatkeun kagungan bojo demplon kaayaan rumah tangga rada cekap make aya aturan kena ku gogodaan nu sakitu mantena tos cekap yuswana meh ninja kana yuswa 50 tahun langkung. Ari dina pelebah dinyana geus teu jadi kabirekan bongan aya kecap hirup jalma teh telanggeng kalawan teu boleh aya dina owah gingsir. Pon kitu deui bapak camat pensiun anu dasarna kitu teh ku ayana kadorong ku kabaregegehan sareng keuna ku hawa dunya. Tapi dina pelebah godaanana eta teh keur batin ki pangarang mah can bisa nangtukeun 100% yen bapak camat pensiun bakal jadi atawa teu raku gogodana kulantaran can yakin numatak ayeuna ku bojona sareng ku motar nuju di Paluruh nah nya henteu aya di tempat anu disangki ku mantena. Malah keur lanjang mah anu katelah tina teu nyaho-nyahoeun acan da buktina waktos ibu camat sareng Muhtar arangkat ge anggur siga nu bungah beri nyerangkeun tina lawang panto anu harita sanggeus ibu camat sareng Muhtar teu katingali lanjangna mundur ka tukang anu maksudna deuk nutupkeun panto. Barang tinah mundur ka tukang kalawan teu barang ili katukangeun yen di tukang aya kursi urut Muhtar diuk ujug-ujug juralit gebruk wae tinah ti juralit ka tukang jeung kursi-kursina ngagulipak. Aduh si bedul atah ceuk tinah bari ngorejat hudang geus kitu teu bodo kawas jelema nu rada teu hidang kursi anu ti gulipak teh anggur ditalipak ti dituna mah ngarasa nafsu teu pupuguh. Atuh manan ruksak korsina mah anggur suku manehna nambahan nyeri anu antukna tina engke-engkean suku sabelah dicecek kalabari nyebutkeun aduh-aduhan di tengah imah nepi ka dapur. Akhirna mah brek wae diuk
ngahunjar lambar bincurang na genek Cimataram bisak awahingku nyeri tas nalipa korsi. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.